Duh, lapar nih, jajan tuh bukan duit. Ah, nak pikiran maneh mah daharan. Ini nama orang anu loba daharan teh supaya gendut kos maneh. Tentu tumpuk kadut urang gede, jadi kudu loba daangna. Tukang cilok euy, tapi teu boga duit. Ah, jailan ah. Jailan. Mang, cilok anu kita anu gede barahaan. Gede ya, 3.000-an. Anu leutik, 1.000 tilu. anu ieu. Rupiah. Oh, ai saos jeung sampana kecap barahaan. Saus sambal mah gratis. Ujang bade mese baraha. Ah, da mah mes. Duh, budak zaman ayeuna ka kolot teh banding ngaheureyan. Kadulur-dulur Udin, di mana we ayana tong hilap. Subscribe channel Dunia Udin supaya Udin makin semangat nyieun videona. Oke lo.